lingking kelapan waktu langit para jagat si parandanganku lah ingkang natawau kocap wontening nagara Mandura Harja Iwari anu nyepeng kalungguhan di keraton Pranyata Prabu Kang Sadewa ngawakan jangkung dhuwur si Mardada bewos Jemrosutaya papadana upama ngandika sentak sengor kayanana ngangkilingi pamana kuanyun kakasih pati Surati Mantra tekan Tungaria Prabu Lukman lumampah na Prabu Kang Sadewa tidak kendengane pun bedrong kang temina dihabrak pada sano kesadayana lapur teka pernah kita budak kembar salah sini saya jangan sampai tinggal
Nah kemana pilarian anak kaula Sampurasun paman Arya Prabu Rukmali nyanggakeun sembah pangabatos anak Prabu ya ditampi nuhun paman ayeuna sae mara paratos nincakan dinten kaopat ya bener kumaha kaumulan masih dicepengku Kakang Pati Surati Mantra sadia ya syukur bagja kemayan ayah kene patana ayah seueur kene di salawe negara danginda seueur anu popor karahayon ya Sisi kabadaran kapiran siang beringin panginten kaula dina waktu ayeuna baris muka deui sae marah ya
paman buru-buru ulah dilah geuning mangga aku dotos pangan dikatigas kantun pinara unur sang Regionopati undang prawadya samya saneko Om Sorane kang mendeberi Kurban kunang kalawa Buksur tawar suling kepanen talukan Bandero katondo warna-warna Pino jalan iya Hacarius Peranyatan di alun-alun Mandura Harja anu nonton mudaragan parantos hempak merbayat nanti cagatna nanti tebihna parantos regrek pikeun nonton jalana saemar Prabu Kamsa Dewa anyeuceul dina papangungan palih ti kulon bari nyawangkeun nu dipilarianna budak kemar salasih budak bule jeung budak kidul Arya Prabu lumampah maksad bade muka di jalan saemara para pamilawan Oke masyarakat anu nonton kula maksad muka jalan saemara marga buka siap buka siap namun kurang caca kurang bawah Kaula baris nuningakeun ka para pamilon sadaya kumawi sabelaturan saema. Kumaha sia kumaha? Nu kahiji teu kenging nyandak pakaran. Hayang-hayang ning kangkang kolewat bedug ari cokrak ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kenging dicana ka pakaran. Sae sia mama. Tapi sadayana pamilon hendak ngangge katimulan kagagahan kasaktianan ka mandraguna. Anu beres sia beres. Anu kadua teu kenging nyolok panon najong larangan. Yo siap. Kalian anu katilu upami aya kacelakaan sebelah tak potong leungeun beh dituna dugi ka masing mati itu makanin pelaya daya tuntutan secara hukum saya marah anu parantos ditawis ku tiap-tiap pamilon. Ya. Hidup jaya. Antos Estu bantang ijing silah dina lakuning mah lakuning bebela
negara satu bangsa orang eling mimita bangsa kare aturan Urang garap sasarengan mulai bertitian lepok main dalam dosa lujeng kepribadian urang garap sasarengan mulai bertitian cinta kanan buka budaya sami cinta kebangsaan dan kebangsaan silih dan dosa sabaran dan sabulan dan keawonan siluyu sabilun tumipes satengahi alun-alun Arya Prabu Rukma nalaga Arya Prabu Rukma ngandika kawadaling bisa elaga Kumaha cia? Kayak ceri. dina waktos ayeuna kanca-kanca Kumaha cia kumaha? masih kene dicepeng ku jago saemara kaumulan ieu saemara Wah hebat. ya hidup jago atuh jago ya hidup Adalah orang. nah dina waktos ayeuna seueur raja-raja anu ngiringan ieu saemara Wah terus ya. diantawisna dina waktos ayeuna pamilon anu kahiji kakasihna Prabu Ramujurung ti nagara Ambarawa ya karena angge Prabu Ramujurung ti nagara Ambarawa dihaturan lagi Prabu Ramujurung oh ya memang kaulah jika gerdatangkeun si Pati Suratimandra Orang ada parangasan aja. hayang nyobaan kana kasaktianana mangga kangen jago saemara kakang Pati Suratimandra dihaturan lagi ya jago tiba ayo Oh ya. hidup jago hidup iya Suratimandra teh memang kaulah Oh. ayeuna anjeun bakal bobor karahayun coba hayang jauh kaulah bujeng hingga poe ieu jam ieu menit ieu detik ieu oge teu daya halangan mangga supados tiasa nepangkeun panangan antawis jago saemara sareng pamilon Oh berarti. Suratimandra Ramujurung modal sirina waktu ayeuna mangga parang dikawitan wani marangahu ora wani deninga bakulana aji mulai tegal kali jaya
ya Prata Cemulata. Orangnya kasapu bilang tatu. Aduh tuh apa tiga dor. Udah. Saranganku ingkang rai Raden Arjuna panengahing Pandawa oke diaping para punakawan Semarurah kuda pawana tekantun astra jinga landawala dina waktos ayeuna Raden Bimalan Arjuna kenging pancen ti ibuna wajeng kakasih Dewi Kunti Nalibrata nyata napikeun ngabantosan raka-raka anu aya di nagara Mandura Harja anu kakasih Raden Kakrasana lan Raden Narayana iwali Bima janten salah sawios pamilon sae marak kitu kayana nganti kakawedaling lisan Raden Bima pancen disikakan pujaliten aing kudu miluan sae mah leres kaula nu kakang Sae. ieu agan Naon itu?
Abdi agan. Kuningan itu si Cepot. Cepot Radit. Punten agan. Pina agan abdi teh diutus ku juragan Narayana. Baik gitu. Numawi agan saurna teh agan teh mungkin upami parantos ka palagan Yuda apa kalangan agan patos bakal menang bakal unggul Percaya pokoknya. bakal tiasa mateni saya teh pati Surabi Lain Surati. lainnya Surati mah dahaleun. aduh pati surat kabar lain pati naon Surabaya. oh Surabat lain Aduh balelo wae setan ulah rusuh. Dengar? Dah, eta Surati mantra. Siapa mau kudu ditakal? Itu nggak mau langsung encer otak aja. Orang kenapa Enggak. Ya, kayak gitu. Semua mungkin eta Surati mantra. Parantos nanti good, parantos baik. Nah, oke, tangtuna oke, eta Prabu Kang Sadewate bakal abuk-abukan, bakal kapancing, nafsuna. Lamun teu abuk-abukan di kumaha? Nya upami Kang Sadewate ngamuk, ya, nya abdi nu ngamuk. Adieu, moal kana. Kamu kayaknya. Pengeuri wae atuh cepet. Ada itu bapak sih siapa? Tong ngerakeun sering teh. Eta bapak-bapak tak kade. Naon? Kang Sadewate neangan budak hideung. Matak sidawala di dieu teh eta teh nyumput. Bapak eta alah ya. Kamu kade bapak kade bisa dicewak aya anak bujang. Akan punten si Abdi balik ayeuna we. Mana? Balik ayeuna balik mios aya anak sieun ditewak teh we aya anak. Wayana doana nih mangga kaula. Wah, hidup jawa saya malah hidup. Dina waktu saya pamilon anu salajengna kasih Raden Sena di negara asli hidup, Raden Sena hidup. Mangga Raden Sena di haturan nanti. Surati mantra, mana? Kakang Patih Surati mantra supaya setiasa sumping kapakalan. Coba tong dililangkeun deui ayeuna urang taruh. Saimbang ieu mah euy. Sena ngaran. Modal dina waktu ayeuna. Mangga? Kelas A kabeh mah ya. Ayeuna di Kawitan. Ayo. Urang perang cileung. Dor. Ieu Raden Bima. Lan Patih Surati mantra. Oh, pegalan
Raden Bima. Barang tersiam-siaman opo pikiran pati. Lir panteng dengan lir muning lalakitan kadia kuda papasangan. Saya anak-anak opo pikiran pati di tengah alam. Dijotos di korona kuku pancanakan. Kadia empal pina coko dari Jinoro mati sapisan. Loncat di pepanggungan maksud pada merwasa Raden Bima. Sena bangsa. Di mana itu di payung kurang ngajar, awas aja. Bapak yang mana? Tewak kita sudah kembali. Tewak. Ayo tewak.
Lintang dia panah pusaka kaula nu bakal bisa metesakeun jiwarga nirahe para denawa. Rasakeun pelajaran takang marayana ulah melangkah ku kaula dibatukan.
sinebaran hari tutup lawang siwa.